Aki atuh nih. Duh. Lagi masuk siri ke batur. Batur masih di ketupan. Aki dah keguguling we batal. Didi. Ki, untuk Jepang orang ada kelapa belanja beli pelet. Sujang ditipkan langsung ini. Baru sih budak teh. Aduh, ya kumaha si Rawing utak-utakan kieu aing. Nah. Apa si Ujang yang nganggur hiji. Kemana si Aki? Sebagai deh. Mana ya? Naon sih? Pulang suling itu. Di dia. Ki. Ki buat naon biasa sublang sebling pek teh Aki. Beda-beda sih. Dulu aku jang. Oh, tidak bisa. Rokok, arek rokok. Bako. Tidak bisa pokoknya coba aja. The next morning. Panen dulu. Oke. Sebling. Kerjang, ke dia. Bolen. Hantu bolen. Dia. Hayang buat pakai. Tomorrow. Man, naon? Urang lamun aya kahayang, kenapa beda kaki orang? Pasti dibere. Wah, bener. Itu percaya? Ayo, orang kaki orang. Ayo. Aduh, lauk kecerdik kieu euy, mantap. Cerdik puting mah meuleun we. Meuleun monggo eunah mantap. Tuh, aya ki urang keur di balong. Ayo, urang eta. Neun tingalikeun yuk. Heuh. Oke. Sebling. Kerja. Hello, ayah, ya kedip. Tuh, aku tanya tuh. Oh, bener euy. Tuh, bener. Oke. Oh, nah, kadek. Ya, orang sebelah celah. Oh, sok. Lauk. Ngenaheun euy si Ujang, irage ngomong sebling bisa diberek gitu. Cobaan. The next morning. Beak cenah teh lauk euy anu mau kan beureun peuting.
parah. Kebeneran si Aki cobaan ah. Ki semling Kerejang, kediu. wah bener Ayang lauk. ayang atuh Ayang lauk. Kediu. ayo ayang Aki Tete naha Gicing, tak apa sejarahna mana mah.